cek Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata ilai kalimatillah amr ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokokna mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah hese ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi jeung teu pernah babarengan jeung Kangjeng Nabi, tapi pidato Kangjeng Nabi ketika diinstruksikan puasa bulan Ramadan ditulis ku para sahabat, ditulis ku para ulama, di Bukhari aya, di Muslim aya, jeung di hadis-hadis lain ge aya. Nah iyalah urang ngadengikeun pidato Kangjeng Nabi, ceramah Kangjeng Nabi ketika Kangjeng Nabi diinstruksikan puasa tahun kedua Hijriah. Turunlah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Kangjeng Nabi langsung pidato, iya pidatona. Ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr ja'alallahu siyamahu fariyadatan wa qiyama lailihi tatawan man taqarraba fihi bi khiswatin min al-khair kana kaman adda fariyadatan fi maswah wa man adda fihi fariyadatan kana kaman adda 70 fariyadatan fi maswah wa huwa syahrus sabri was sabru thawabuhu al-jannah wa syahrul muwafat wa syahrun ziyadati fil rizq man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dhunubihi wa isqun raqabatin minan nar kana lahu nifu ajrihi min ghairi ayyam qasam min ajrihi shay'un. Kayak ceramah Kangjeng Nabi, sahabat mah barang diceramahkeun talar kabeh. Coba kuan ieu mantak aya tekna ge ceramah na teh katalar ku sahabat langsung ditulis mantak bisa didengekeun ku urang ku ari nu ngaji mungkin 1000 10.000 20.000 mun ditanya saurang saha nu talar balik kabeh asana aji nyana malik deui ka kiaina coba kiai talar teh henteu jauh moai gitu urang mah kiaiana bae ngan engke cek nu mawa HP di imah we dia kayak kepanggih kayak di imah jadi kuari mah mementingkan elektronik batan otak. Entak dek ngalawan ka Imam Syafi'i kumaha? De Imam Syafi'i mah asal ngadengi teu pernah poho. Asal ngadengi ka beladina teu pernah poho Imam Syafi'i mah. Di dieu teh tadi dieu pulpennya mah teh percis kos tukang bas. Tukang basah diceuli teh naon? Hah? Patlot. Ai Imam Syafi'i mah di dieu teh pulpen paranti nulis asal ngadengi ngaji seset atau ngadengi ngaji seset. Urang mah deuk kumaha sesetna jatuh panuduk 2 piring tunduk. Buku digantungkeun bae kan di Imam Syafi'i. Tak kuari aya anu endek ngalawan ka Imam Syafi'i. Cabok. Cabok jelema tolol takabur teu gede hulu teu mah kopiahna ge pasti nomor 55 teu mah jelema. Soal mati teu pernah maca biografi nomeureun ka Imam Syafi'i. Ya, atak keneh sama pasti. Teu kudu ngalawan Imam Syafi'i. Aing lawan ku sia. Asal lobaan. Ceramah Kangjeng Nabi puara jasa ngegedor hati sanubari. Ya ayuhan nas wahai manusia. Baheula makan ngan di Madinah doang tahun kedua Hijriah. Tapi kuari kan kadenge ku urang Cikupa. Nu ngaji mah jeung nu teu nundutan.
Sadeng kan naon ni. Pan angel amat cenah. Ngajaing. Aduh. Qad azallakum syahrun azimun. Geus niuhan ka maneh kabehan bulan anu agung. Urang teh geus diiuhan ku bulan anu agung. Lamun urang aya iiuh boro-boro iiuh tenda nu gede, boro-boro iiuh hotel, boro-boro iiuh istana, sangkilang payung bae ge cepret panas ngeunaheun komo aya si doi di. Wah. Ih, buat iiuh. Doi teh naon emang nyaho gitu nyaho. Geus datang syahrul azimun qad azallakum syahrul mubarakun, bulan anu pinuh ku kabarokahan, di mana kabarokahanna teh fihi lailatul khairun min alfi syahr. Dina bulan Ramadan teh aya hiji peuting nu leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Ya Allah. Emang kumaha mimitina ieu 1000 bulan kieu? Zikra li Rasulillah, dicaritakeun ka Kanjeng Rasul rajulun min Bani Israil hamalas silah. Baheula di Bani Israil aya hiji lalaki mamawa senjata ala atikih di pundakna fisabilillah ngagungkeun agama Allah. Pokona 1000 tahunnya na mawa senjata neangan ridho Allah teu meunang aya munkarat. Asal aya munkarat epas, asal aya nu main gaples epas, aya nu main catur babat ku cenah. Aya anu main kartu babat ku cenah. Aya nu korupsi bagi dua. Jakarta tamah kos kitu mah. Henteu ieu mah henteu. Babat ku cenah. Ieu lamun Nazarudin hirupna di zaman ieu ya. Anggeus jadi lembu ujianna. Sasakaran Nazarudin tadi. Tadayus. Tadi bangun baturna sih nyarah kabeh. Aduh, Masya Allah. Indonesia barang reformasi jadi kieu. Isin aing mah memengkedasina ge. Tambah leleb ge ieu, Masya Allah. mudah-mudahan ku gagahna bulan Ramadan para pejabat bisa jadi tararobat. Gede amat amina. Bangun nyaan teh gregetna gitu. Sakali deui mudah-mudahan ku ayeuna bulan Ramadan pejabat-pejabat tararobat. Ya Allah mun kadengin ku nyana teh mah. Kadengin nyungkun tanawan cenah. Ramadan gagah jasa setan bagi dirantai, mudah-mudahan pejabat ge. Ye. Aduh, ya Allah. Makaring loba sia ye pejabat nu ngaji di dieu. Lain lalagan loba cakaing loba-loba. Dan moal salaman keng gesanana. Geus tetep aing ngampura kanyeuna ge. Aduh, tadi ge kadele cepak lain deui. Lain cepak putih oh iya pasti beungeutna. Lain deui cingeusna ge. Jeung atuh bajuna ge beda pan kadeleuna lain cara sia. Kalalotor gitu bajuna. Asa da balik ke heula atuh pejabat. Ulah tenang. Moal naon. Bos aku mah budak leutik. Ye, urang seseh diri urang. Melalui khutbah Kangjeng Nabi. Urang teu pernah amprok jeung Kangjeng Nabi, teu pernah ngadengekeun langsung ceramah Kangjeng Nabi, tapi tek ceramahna aya urang bacakeun. Ya ayuhan nas, wahai manusia, qad azallakum syahrul azimun, syahrul mubarakun fihi lailatul khairun min alfi syahr. Baheula didongengkeun ka Kangjeng Nabi, aya hiji budak gora lalaki mawa senjata 1000 tahun sabilillah nyana. Terus-terusan teu meunang aya munkarat. Wah, Kangjeng Nabi pohara amat baji Rasulullah lidzalik. Pohara amat Kangjeng Rasul teh himmah nasabilillah. Hayang amat umat kaula teh ya. Ya, hayang kos kitu tah. Hayang garagah negakeun agama. Hayang garagah sabilillahna. Hayang garagah amar ma'ruf nahi munkarna. Mun umat Islam garagah amar ma'ruf nahi munkar, moal aya gereja di urang. Moal aya komo lamun muina gagah ieu kan karena pelentat-pelentutna mui.
anu tiheula tanda tangan teh mui, tiheula tanda tangan teh anu ku urang disogok, nu ku urang dipilih bupati mun nya teh tanda tangan jan teu. Apa ceknya demokrasi pan mayoritas Islam di Tangerang mah pan Kristen hiji-hiji acan. Kok atuh aya datangnya na aya. Nah ieu mantap ulah salah milih pejabat tak kuduna milih pejabat nu anti Kristen, anti Yahudi. Tah nu kudu mah pas kitu moal aya cenah kieu minimal nu rada deres we atuh ka agamana ulah ngantep teuing. Jeung moal aya keur mah di negara urang mah demokrasi lain negara Islam hese dek negakeun agama teh. Hese atuh minimal nu kadeleuna kopehna mancrit bae atuh. Misal kadel kopehna mancrit bae wah ieu kori berarti serang ya kajen kumaha. Teh mah cerita Kangjeng Nabi teh berharap amat bu hebat amat eta sia budak ngora amar ma'ruf nahi munkar sabilillah teureun 1000 tahun mana teuing hebat memang hebat. Tidinyalah wa tamanna li ummatihi ngarep-ngarep Kangjeng Nabi di jero hatena ka umatna hayang amat umat kula kos eta lalaki mun aya nu berjuang seperti kitu sadesa 5 bae asana mun di desa 5 nu kos kitu asana hulu saha hulu kepala desa sia mah kitu sana. Iya mapan geus eueuh suara amar ma'ruf nahi munkar unggal lembur teh geus eueuh geus teu wanian nyaritakeun bahwa minuman haram, teu wanian nyaritakeun zina haram, teu wanian nyaritakeun kredit haram, tarolah nu nyaritakeun mah meureun aya keneh nu bertindak mah eueuh. Ngomong tinggal ngomong mabok haram, ternyata di sisi imah nu ngomong ge ngabuadeg nu mabok. Zina haram, anak zina hambalaya. Meureun 5-10 tahun mah kahareupna mah meureun moal aya anak jelema ka ditu anak zina malulu naudzubillah min. Karena naon? Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar. Eueuh anu amar ma'ruf nahi munkar ngan saukur ngomong deres aya keneh ngomong we di taun sakieu deres kiai-kiai darekeun keneh ngomong ka ditu mah meureun lantaran dikondisikeun kita ditangkap nu ngomong tangkap geus ngomong. Sakumaha kotok jago bae meureun jeung kotok biang. Kotor. Seuri sia naon emang gitu. Kotok aing mah. Eta. Ya Allah ya Rabbi wa tamanna li ummatihi Kangjeng Nabi ngarep-ngarep pakola cek Kangjeng Nabi ya Rabbi. Gusti Pangeran Nabi ja'alta ummati afsaral a'maron wa aghlaha a'malan. Gusti abdi mah hayang tinggal hayang cara anak muda di Bani Israel baheula dibere umurna panjang 1000 tahun mamawa senjata berjuang negakkeun agama Gusti ngaluhurkeun agama Gusti. Kabita amat Gusti cuman Gusti ngajadikeun umat abdi mah umat kaula mah aksaral umam pendek umurna wa aqlaha amalan jeung pagaweanana saeutik atuh moal bisa cara eta Gusti kabita tinggal kabita abdi mah hayang salamet ubat abdi sadayana kabita ngadenge perjuangan modal eta kumaha fa'atahullahu tabaraka wa ta'ala lailatul qadri cak Gusti Allah Muhammad mun hayang akur jeung jelema nu berjuang di Bani Israil baheula 1000 tahun mau senjata diilai kalimatillah amar ma'ruf nahi munkar umat maneh mah teu kudu kikituan dibere ku di bulan Ramadan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pokona mah asal di bulan Ramadan urang di tanggal 20 ka ditu ulah sare sanajan teu kadeuleu ku mata urang teu karasa ku urang Lailatul Qadar mah pan tetep aya asal tanggal 20 ulah ekes ka dituna. Eta teh khairun min alfi syahr petigan Lailatul Qadar mah inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min tanazzalul malaikatu war ruh fiha bi idzni rabbih min kulli amr salamun hiya hatta matla'il ilah lailatul qadar. Insyaallah ieu mah ngadongengkeun ulah jauh-jauh almarhum abah kula cek abah teh abah manggihan lailatul qadar deuk maot teh dongeng ka kula 3 kali salila hirup 3 kali manggihan lailatul qadar teh. Iji keur waktu masa antren
Di masantren kene geus manggihan Lailatul Qadar. Pan urang mah masantren teh manggihan teh rang. Udah. Tuh dongeng Lailatul Qadar. Tuh dongeng Lailatul Qadar aduh ya Allah ya. Kumaha eta di pondok cenah keur teu penting-penting. Terus tahajud, salat blak. Asa di mana? Eueuh ieu teh. Luhur teh eueuh tah luhur. Tapi teu kebal plek oh ieu Lailatul Qadar kahiji. Nomor kadua geus diimah di dieu. Ketika penting gitu penting Lailatul Qadar mah beurang sih hade. Ya aduh saya orang Ciku paing manggihan Lailatul Qadar jam 12 beurang. Wah tah aku ri budak kudu bakal grogol ieu budak. Ngarang Lailatul Qadar. Nomor kedua geus diimah di dieu tanggal 27 Ramadan tahun nama teu dibejakeun netalah manggihan dimitina angin tiis anu luar biasa. Tah manggihan awalna cahaya-cahaya sarua ke nomor katilu tahun 2 tahun derek maot bulan Ramadan ieu ngala wudu pas ngala wudu jempol hurung kikitu hurung bae di kamar teh di kamar cai teh hurung jempol suku nu katuh teh hurung dikenyet-kenyetkeun kaget teh pan hurung terus bae terus ditutupan besi kadeuleuan lantaran keur imah di dapur di dieu tah kamarna ditutupan make handuk terus lempang ka kamar dibuka deui buak cahaya terus bae teu kadeuleu halang teu kadeuleu naon ku cahaya jempol suku awalna ti jempol. Nah, ingat Ramadan terus. Gitulah cerita almarhum salila hirup di dongengkeun sateu geus daya. Mudah-mudahan dihampura dosana. Mudah-mudahan dilegakeun kuburanana, janten di kuburanana urang bisa bebarengan jeung anjeunna jagat di bawah bendera Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu itulah Gusti Allah mereka Kanjeng Nabi ialah Lailatul Qadri. Ngucap Gusti Allah Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Leuwih bagus tibatan 1000 bulan. Tinggal urang kuari ngintip Lailatul Qadar. Mudah-mudahan urang kabehan bisa menang Lailatul Qadar walaupun teu kadeuleu ku urang tapi urang bisa kitu aya hirup udang di maleman Lailatul Qadar. Seterusnya ceramah Kanjeng Nabi ja'alallahu syiyamahu fardatan. Allah ngajadikeun puasa Ramadan sebagai puasa fardu. Wa qiyamal laili tatawwan. Allah ngajadikeun salat tarawihna sebagai salat sunnah. Man taqarraba fihi bi husatin minal khair kana kaman adda fardatan fi maswa. Sajelema nu dumadeus ka Gusti Allah di bulan Ramadan ku hiji kabagusan eta sarua jeung ngalaksanakeun fardu di bulan saja. Urang ngalaksanakeun puasa ngalaksanakeun salat sunnah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun sedekah di bulan Ramadan sarua jeung ngalaksanakeun fardu sedekah di luar bulan Ramadan ku gede-gedena bulan Ramadan. Ndek teu bungah kumaha kuan. Lantaran Kanjeng Nabi ceramah man taqarraba fi idhisatin minal khair kana kaman ada fardatan fi maswa. Ngalaksanakeun kabagusan di jero bulan Ramadan eta teh seakan-akan fardu mun di luar bulan Ramadan mah ku gede-gedena ganjaran. Wa man ada fi fardatan sahaja lemah nu ngalaksanakeun kafarduan di jero bulan Ramadan kana kaman ada sabaina fardatan fi maswa sarua jeung ngalaksanakeun fardu 70 kalian. Urang puasa di bulan Ramadan sarua jeung 70 fardu di luar bulan Ramadan. Urang ngalaksanakeun salat di bulan Ramadan fardu ye.
bisa ngezohor sarua jeung 70 kalian di luar bulan Ramadan. Iyalah keistimewaan agungna jeung gagahna bulan Ramadan anu diceramahkeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syahrus sabri bulan Ramadan teh sahar sabar bulan sabar sedangkan wa sabru thawabuhu al-jannah sabar eta ganjaranana surga. Bulan sabar teh sabar kumaha? Urang puasa isuk-isuk datang ke sore teu dahar mun teu sabar mal bisa. Dahareun aya inuman aya tapi urang henteu. Ditanya kunaon teu dahar? Sieun ka Allah. Kunaon teu nginum? Sieun ka Allah. Panganten anyar pamajikan aya teu make calana mangkani. Kunaon teu ditumpakan? Sieun ka Allah. Beres panganten anyar onang ieu mah biasa nu nyandung mapan kitu Bang. Dipaksa kuno kolot ayo teu siap dan nya. Tetep bae sieun ka Allah ih. Ya. Kebal kan ya. Bulan teu balik-balik. Ayo kajian Ramadan ya. Bisa sieun ka Allah. Sieun ka Allah. Ulah cara orang doyong. Pun kiai nyawan nyawan aja jelema nyandung didoyong, digembor aya. Datang ka nu kolot beurang bulan Ramadan. Ditumpakan metol ta urang. Masya Allah siap dan kene wae. Iya bulan sabar wa sabru fawaduhu al-jannah. Sabar ganjaranna adalah surga wa syahrul muwafaq. Wa syahrul muzadu rizqu jeung bulan ditambah-tambah rezeki ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Lain lalagaan bulan Ramadan. Mana deui man fattara fihi sha'iman kana maghfiratan li dzunubihi. Saha jelema anu mere pangbukaan kanu puasa. Jelema mere pangbukaan ka jelema anu puasa kana maghfiratan li dzunubihi eta beberean jang buka puasa sarua jeung hampura dosa. Mampiro teh wah luar biasa lobana lain lalang mantap kabita jasa. Sahabatnya kabita jasa ya Rasulullah atuh kami ge hayang beberean teh kami pantu boga. Teh Kangjeng Nabi walau bisikit tamratit. Ku gede-gedena ganjaran mere pangbukaan eta mun hayang-hayang amat mah ieu ganjaran lain lalagaan ganjaran mapiro ieu dizulubi ta eta teh mere sebun urang boga korma dua beulahkeun sabelah jang batur nu teu bogaeun sabelah jang maneh mun boga dua siring hiji mun boga 5 siring 2,5 lamun urang boga 1 kilo siring 1/2 kilo ieu mah loba jasa bogana beulikeun Masya Allah, ini merek pangbukaan teh ya, lain letik-letik ganjar. Aduh, orang mah diomong gitu teh, dah diomong gitu, asana loba nu mere ya kuat. Jadi pikiran teh lain hayang mere tolol. Emang ngeres ka bagi mah. Pikiran teh kudu lah hayang mere, ayo mah lain asana ye, loba nu mere ye. Bangsa Kiai Golkar memang tarolol. Ulah gitu, kudu da urang aing ieu, biar usaha aing hayang mere, Masya Allah. Kitulah jeung deui di samping kana magfiratan li dzunubihi wa isqaraqabatin minan nar. Jeung ngamerdekakeun raqabah tina neraka. Jadi pembebasan neraka. Urang mere sedekah, mere pangbukaan kanu puasa Ramadan di samping diampura dosa dibebaskeun deui tina neraka. Alhamdulillahirabbil jeung deui keistimewaanna wa kana lahu mithlu ajrihi min ghairi ayyin qasam min ajrihi syai'un. Dibere ganjaran sakumaha gara-gara nu puasa. Urang lamun mere kadaharan mun mere pembukaan kanu puasa, urang dibere ganjaran sakumaha puasana nu dibere ku urang bari teu dikurangan ganjarannya na. Wah, itu mah geus dobel lagi dombal da deui geus. Kalkulator hese ngitung. Hese ngitungna kalkulator teh. Urang mah pake kalkulator teh pake ngitung kieu sih urang mah. Lamun urang minjem 100 juta berarti bungana teh berapa? Teuris yang bunga bejakeun. Ayo geran. 100 juta berapa bungana? Mun ngitung kos kitu mah bisa. Tah, hitung kurang mun ayeuna saurang ku aing dibere, mun duaan ku aing dibere, lamun aya santri 500 dibere, mun 1000 ku aing dibere, pake miskin ku aing. Geus luar biasa mantak lamun aya jelema barahan jasa di bulan Ramadan, maot moal ngambe-ngambe acan kana
Kitu silalatu neraka ngambeu ge moal. Geus langsung surga bae geus mah. Eta lah keistimewaan bulan Ramadan ya. Iyalah ceramah Kangjeng Nabi anu pohara. Mentak qalu ya Rasulullah laisa kulluna najidu ma naftiru sha'im, kami tentu boga yang ngeretang bukaan qala Rasulullah Kangjeng Rasulullah yang telah wajib anfatara sha'iman ala tamratin syurbati main bazaqatil labanin wa huwa syahrun awal rahmatun wa awsatuhu mutratun wa akhiru aitqun minan nar. Sabogana bae boga baju bikin baju, boga kitu hiji korma bikin hiji korma, boga salegut cai bikin salegut cai, boga ngan saukur saserat susah bikin. Ieu mah lain lalagaan ulah datang ka teu sedekah di bulan Ramadan lantaran keur diperhatikeun jasa ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Tak mudah-mudahan urang kabeh yang diberi milik ku Gusti Allah, diberi rezeki ku Gusti Allah, sehingga urang di bulan Ramadan bisa sedekah, bisa aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kewajiban puasa dua hari umurin khamsa hiji di kamali Syaban salasina yauman, sempurna bulan Syaban 30 poe. Yes, bulan 3 hiji dina itu bulan Islam mah dina Hijriah mah asal ke 30 poe. Yes, berarti isukna langsung Ramadan. Mereka duanya diruyatil hilal fi hakiman ra'ahu, ningali hilal bagi jelma anu ningali kana hilal wa in kana fasiqon. Lamun urang teu ningali hilal dengekeun instruksi pemerintah ieu ru'yatna iraha, sebab urang kudu nyaho wa salisuha bi subutihi fi hakim man lam yarahu bi adli syahadah. Nomor kaobatna bi ikhbari adli riwayah. Nomor kalimana bizanni dukhul Ramadan bil ijtihad, nyangka asup Ramadan kalawan ijtihad man istabaha alaihi zalik, bagi jelema nu keliru tentang waktu Ramadan. Nu jelas kudu nyaho waktuna urang teh iraha, sanajan urang puasa teh nyaho waktuna teu sah puasana. Na iyalah urang tunggu informasi Badan ru'yat Indonesia kaya diumumkan ku presiden atau ku menteri agama, silakan tuturkan hasil daripada ru'yat di badan ru'yat tim di Indonesia, tinggal tunggu irah. Lamun nurutkeun hisab qot'i, hitungan falak jatuhna penon ieu. Lamun hitungan epimeris, aya hitungan nyukom, aya hitungan hisab qot'i berdasarkan sulam, aya fatur menan. Nah, lamun epimeris jatuhna ieu adalah tanggal 1 Ramadan jatuh pada hari Senin. Matahari terbenam 17.55 18,75 arah matahari 18,17 tegak alaratipan kesiamannya. Aing jangan ngomong tegak arti ini ulang dari bebersih aja bulanan. Insyaallah tinggi ulang 6 derajat 55 koma 26 ya bro, berarti 7 derajat ya. Arah ulang 12 54 kacaritakeun nukos kitu nama terpenting. Tinggi hilal pada malam Senin itu adalah 6 derajat, 55. Ialah epimeris Inggris. Amerika nyukom jatuhnya ieu pada malam Senin adalah 6 derajat 57, beda setik sarua bae. Sulam aya anu 6 derajat, aya nu menang 7 derajat, nu kakula menangna 8 derajat. Kitu 8 derajat itu 44 sawan 15 dakiko.
15 dakiko 42 sawan. Jadi tinggi bulan malam Senin luhur jasa bulan sebab itu makna adalah malam minggu. Itu makna malam minggu na ieu teh irtifaqna malam Senin geus meunang 8 darjah paling leutik sulam aya nu meunang 6 darjah. Geus acara tahun ieu mah ittifaq kabeh puasa poe Senin. Bareng asana kabeh mudah-mudahan bareng teh barengna lamun pamarentah kasalasakeun bon asana ieu mah ieu ru'yatna kumaha sih geus 6 darjah 7 darjah 8 darjah masih can karuyat keneh bae serahkeun ka rakyat bari ru'yatna kadeuleu ke ge tuh Lampung putih ru'yat aing kadeuleu tuh bulan ge 2 di dada aduh itu pada ru'yat teh ayo mudah-mudahan tapi jalan jelas bareng. Jadi lamun kuari urang poe minggu Senin berarti tinggal sabaraha poe deui eta? Tinggal 7 poe deui. Seninna tah eta urang puasa insya lebaranana urang Salasa. Lebaran Salasa berarti orang puasa 29 poe. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawara mah geus heotan bae kurang sampai aing tenang ya. Sebab teu dititah poe na ku Kangjeng Nabi tapi bulan. Sabulan hakaza wa hakaza. Artinya 29 aya nu 30. Bahkan Kangjeng Nabi puasa 30 poe hanya 1 bulan. Saliana 29. Jadi orang insyaallah nurutkeun teu kisab qati ieu puasa jatuh pada hari Senin yang akan datang seminggu deui kemudian lebaranana poe Salasa. Menurut kisab qati adapun nurutkeun cek itu ru'yat tinggal ditunggu baik hasil daripada ru'yat ibadan ru'yat pemerintah. Jelas bah insyaallah asana Senin sebab darjahna luhur nusok dipermasalahkeun darjahna lamun 2 darjah disulam kemudian 2 darjah leuwih disulam nu keur ieu ge meunang 3 darjah sulam dipermasalahkeun sebab nyukumna meunang 1 darjah, 2 dipermasalahkeun. Tah eta padahal sulama geus meunang 2 darjah, 9 hampir 3 darjah. Mentak tetep bae. Ibadan ru'yat aya kiai orang Semarang. Idinya datang ka dieu ka kula. Nanya, "Kiai, kapan puasa?" Saya mah hari anu hisab ya. Ini pemerintah mah besok. Terus gimana tuh? Terusin aja saya juga mau sama kiai. Tolong deh coba. Ya ada main berarti di dalam lagi sudah kalau ngomong lagi seperti itu mantap. Nah, jadi kajian hukum lagi mun dibongkar tanu tahunan orang berbeda bakal kaisinan tanu nuturkeun pemerintah. Wani jasa kula. Sebab naon? Salah satu tim aya nu datang ka kula. Saya juga sama-sama pakai. Gitu amat ya, udah enggak usah ngomong. Moal kula. Ayo gue terus. Mun anu ngahayukeun nyana moal kula ge. Nyana ngahayukeun. Antak hampir mayoritas kiai-kiai anu henteu berkiprah di perpolitikan nyekel hisab Jawa Timur, Jawa Tengah sebab di jerona teh aman. Iku ari mudah-mudahan aman. Ulah aya nanaon sehingga orang kabehan nikmat tuturkeun jelema-jelema anu dilaluhur eueuh karaguan sebab ulah boga pikiran kena-kena nyana di luhur dihandap teu barisan ngitung sing hade. Tapi lamun akur nyana jeung hitungan para ulama berarti hebat bisa dituturkeun. Mun teu akur teu bisa ulama maka jeung kumaha ge. Teu bisa bae ulama di mana kecuali ulama proposal lain lagi. Demi proposal walaupun puasa kurang no problem. Demi proposal. Da lakur asal ke proposal we. Ulah ditaluturkeun hukumna teu beres. Engke bensin haram kayak dibeli. Biasa bae nu akur nu akurat bae rokok haram teu makruh titik. Geus bijing ngeunaheun nuturkeunna. Cek ulama haram, kredit haram, nyana malah halal.
Rokok makruh nyana marah haram. Tapi nggak jualan mah terus nyana ge di kamar mah ngarokok deh nyana ge. Tampilin abek. Greget jaing mah. Teu sportif. Jadi kesimpulanana insyaallah orang puasa poe ti kuari geura mararandi. Rapihan awak sambut bulan Ramadan lantaran gagah jeung bedasna bulan Ramadan nu tadi geus dicaritakeun sehingga orang rindu datanglah bulan Ramadan teh. Asa dek bersih awak teh. Geus geura gantung-gantungkeun baju jang taraweh kuari teh bersihan maksudna bersihan. Nu kapake taraweh mana nu bakal teu kapake napikeunna. Masyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ternyata dina penutupan pengawasan ieu aya Bapak Wahidin Halim. Mun mah atuh hadir belaka tuh. Mantap kawinkeun ku urang. Silakan. Urang tuluykeun surutu sihatihi arba'atu asya. Syarat sahna puasa 4 perkara. Islamul hiji beragama Islam, Yahudi, Kristen, Buddha, kafir mah teu asup kana persyaratan puasa. 2 wa aqlun boga akal nu edan teu kudu puasa. Mun aya pejabat teu puasa ulah disangka salah keur edan. Nu edan teu meunang puasa. Lain pejabat bae pedagang teu puasa ulah disalahkeun berarti keur edan. Pokona mah lain pejabat jeung lain pedagang bae beusi aya kiai Golkar teu puasa. Emang edan bae nya mah. Ada redan, nutup puasa keur edan. Berakal. Katilu nikoun min nahwi. Aidin. Bersih tina head wa nipasin jeung nipas. Usus ieu mah. Wedon atuh mah nya lalaki head. Eta mah sakumaha tamu teh. Aya tamu ka imah kula di dieu suami istri pas dek lohor. Kukula ditanya pemajikanana. Nah, kalau mau sholat dulu. Saya mau sholat, nanti habis sholat baru saya tanya. Oh enggak, saya lagi men. Ya otomatis kula nanya salakina kan. Ya bapak, mari kita sholat. Saya juga sama lagi men. Yo, di borgol ku Aisyah. Ya, kalau men naon meureun. Masya Allah. Ih, aya rakyat Tawahidin bodoh kene. Enggak tahu men dia. Harus briefing dulu itu. Masya Allah. Iya, Kipudoli kurang penerangan. Ya Allah, ai kitu mah teu nyahoeun nya bahasa Inggris misalnya nya understand, teu nyahoeun nya oh masalah geus. I love you mah kabeh ge nyaho ieu. Tapi ai teu nyaho men acan mah kaliwatan. Barang ditanya kok lah, Bapak di mana? Cikupa. Ya. Bodoh amat orang Cikupa. Hiji Islam, 2 berakal, 3 bersih tina head jeung nipas. Nomor 4 ilmun bikaunil waqti qabilan saum. Nyaon kana waktu eta teh siap dilaksanakeun puasa. Nu tadi teh nulkeun hisab qat'i tanggal 1 Ramadan tahun 1432 2011. Iyalah hari Senin jatuhna non kitu ngaranna bulan tinggina 6 darjah aya nu 7 darjah kulama 8 darjah 15 dakikoh. Nah, tanggal hijina lamun pemerintah atau eta naon keur tanggal eta nasional. Tanggal berapa eta? 1 Agustus. Berarti
Orang mengibarkan bendera pada tanggal 17 Ramadan. Insyaallah. Surutul wujubihi khamsatu asya. Syarat wajib puasa 5. Hiji Islam. Nomor kedua wa taklifun taklif. Nomor ketiga itaqatun kuat. Jadi lamun teu kuat mah teu kuat ya ulah puasa. Diinstruksikan puasa teh nu kuat, nu teu kuat mah ulah puasa. Allah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Teu kuat ulah. Jelema kuat na puasa datang ke jam 12 buka daripada modarnya. Ulah paeh ku sebab puasa ulah. Misalnya ieu boga penyakit mahna geus kronis jasa ya mahna geus pohara jasa. Lamun henteu diganjel ku roti nomor segede kieu. Ini mah tinggal muncul buka. Geus puasana datang ke jam 12. Jadi teu meunang. Ari langsung ti isuk-isuk mah aing mah jam moal kuat ieu buka ti isuk-isuk. Roti, uduk, jeung lepet atuh ulah sama. Oke, datang ka ira teu kuat mah. Sing adi loba teu kuat kareh. Nu bebeja ge kakula aya nu bebeja. Jelema na dedeg luar biasa. Hidung mengkoning, keker, mun tinju jeung Mike Tyson ge asana menangnya na. Tapi bebeja kakula ge cenah golong mau penyakit mah teu kuat jasa asal zohor bae teh aduh cenah leuleus jasa kumaha teu puasa. Ulah puasa. Ulah puasa jeung bapak manten engke di akhirat tuh ya paling ka neraka sagedeung lah. Artinya nu mantap kula diomong gitu beneran nih lain lalagan. Waduh sakit itu dah dampakna. Tapi bebeja jara teu kuat puasa itu percaya ieu mah. Ai ditanya ai pamajikan sabar 2. Ya. Cabok bisa ku aing dia. Ai beteng teu kuat anu dihandap tendang terus. Insyaallah itu kok kudu buat puasa. Nomor hiji Islam, 2 taklif, 3 itu kok obat wasihatun sehat. Nu gering teu kudu puasa. Nu gering mah teu kudu puasa. Allah teh mah hanyaeun jasa ka urang. Gering teu kudu puasa, ulah puasa. Sehatkeun heula awak. Nomor kalimana iqamah teh artina teu keur ka mamana. Cicing di mah teu keur musafir. Lamun keur musafir urang di dia ke Bandung, moal puasa masalah. Di ka Surabaya masalah. Cenah ieu mah jangan naik mobil lagi, mobil pribadi ieu di jero aja kuat. Deuk kuat deuk henteu Allah sakali mere rusuh bae teu deuk puasa ge masalah. Ngan wajib qada. Ada qada mah nya teu puasa terus lempangan bae jelema tuh. Arkanuhu salasah. Rukun puasa 3 hiji niatun lailan likulli yaumin fil fardi. Niat ti penting unggal penting sing hade. Mazhab Syafi'i mah unggal penting. Teu meunang niat sakaligus nawaitu shauma syahri kulli, nawaitu shauma syahri kulli teu meunang. Tetep kudu unggal penting be. Niatna minimal nawaitu shauma Ramadan lillahi taala. Tah eta cukup sakitu tah. Cukup sakit itu minimal atau sekir sadmah nawaitu shauma ghadin cukup bae sakit di Ramadan mangga eta geus cukup sakit itu tapi nu sempurna mah nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani ulah ramadhani hadhihi sanati lillahi Ria itu ribut Ramadan aja Ramadhani. Ribut ke Ramadan aja Ramadhani. Ngaji henteu katanya. Nah, ngan KBG jadi bae tama urusan maca ieu. Ngan lamun salah maca teh eta, mun salah maca eta mah udah maiban cek aklina. Nyana teh tercela dalam bahasa. Ai puasana mah sah bae. Kegedean Ramadan aja Ramadan ribut di musola datang ke taraweh wanita sakitu kecitungtun urang ku Nawawi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri didopatkeun tah Ramadhani hadhihi jadi Ramadhani didopatkeun kana hadhihi sanati lillahi taala geus ulah anu ribut Ramadan aja Ramadhani ku ari mah
urang akurkeun Ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Mun anu nanya pada itu mah cenah Ramadhani. Ramadhana atuh cak jelema nu teu ngaji ka ditu bae sia tanyakeun ka Ki Uci, hayang ditampiling jago Ki Uci. Ya aja-aja nanyakeun Ramadhana aku iya. Saya mah cerita penting tetap kudu niat unggal penting lamun teu niat wajib nyana ngalaksanakeun imsak lain puasa. Imsak haram nyana barang dahar nginum jeung jima sarua jeung nu puasa. Sanajan statusna nyana teu puasa tetep bae wajib imsak ke wajib qobo. Tapi hade niatna mentak di baheula di urang ngeureun aya Sultan Banten unggal mantep tarawih dituntun ku imam nawaitu soma wabina nadai perdusari Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala imam datah sok nungkun bismillahirrahmanirrahim eta teh warisan ti para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala ai niatna teu kudu di masjid bae urang ya ke salat isya Allahu akbar aing bisi poholah niat tiap hari niat beunang ya jero hate mahal wal qalbu jero hate ye bari ngadaguan imam maca Fatihah urang niat ngan ulah diomongkeun jero hate diomongkeun mah batal jero hate jeung urang aya semoga dina hate ye cerita hate sia deh ke sia mah omong di semoga dina jadi tas taraweh ngopi ingat niat ya nah itu semua gue jadi decare orang decare daripada pohon si orang teh niat lah ya kuari ke sahur ke besi pohon niat decare nah itu semua jadi ebrak pemajikan Noel naon itu Noel lain naon siap enggak siap jima jeung pemajikan pas bejeuna nganggeuskeun inget kan ya kadang ku inju eta abah pan niatna kitu amat jero amat eta babari jadi bae tan niat mah kos kitu teh jadi bae nu penting niat nomor kahiji niat ti penting nomor kadua tarku muftirin ninggalkeun nu ngabatalkeun puasa aing lain poho mah zakiron mukhtaron gara jahilin mazur ingat mukhtar ngahaja-haja berarti tur teu bodoh kana hukum anu diuzuri ai kitu mah manehanna pohoan teu naon balik ti pabrik datang ka imah istirahat diturub saja teh waduh aya urut sahur teu inget saeutik-eutik acan ka puasa dibuka aya jengkol jeung sambel nya geus gideg bae kaburu tah moal asup deui ka pabrik tikat teh dahar nya beres dahar minum nya 2 muk ngarokok deui tolong beres ngarokok Masya Allah tak jalan orang yang ingin puasa Ramadan eta kumaha tak gitu geus bae bacakeun alhamdulillahirabbil ngadoa ka Allah mudah-mudahan isuk poho deui Gusti masalah tapi kok gitu teh masalah pohoan masalah sakali deui si hade ieu nu bodoh bapan kos kitu bae ge jadi masalah nu pinter onam nu pinter nu maji nu masantren kiai masalah nu bodoh mah dengekeun ngan ulah ngahaja-haja sia bebeja poho padahal henteu geus ngarokok teh aing pohoan padahal henteu teu sia tanggung jawab jeung Allah sama bodoh sia tah balik di pasar istirahat jam 1 ka imah teh pamajikan keur head ngongkong emang kitu meureun rangdam sok ngongkong bae ngongkong ye cek sarakina itu naon liang cucurut naon ngongkong gageraan bae ditutupkeun ku nyana lawangna dikunci ku nyana der bae beres pamajikanna udah aji nanaonan kunaon ieu beres kumaha bulan Ramadan Masya Allah atuh lain kita tadi sia ngabejaanana jadi cukupna lamun aing kikieu ulah bejaan aduh masalah
tinggal mengucapkan alhamdulillahirabbil eta hadza min fadli rabbi. Urang dahar fadl Allah. Jimat ti beurang pohon fadl Allah. Ulah sering bae mah fadl Allah. Tah kitu inget urang dahar batal. Inget urang dahar minum batal. Mun teu inget batal. Atawa karep sorangan batal. Kamu dipaksa gitu. Urang dipaksa, diciekeun. Kita dahar tetep bu. Tetep diwawalkeun ku nyana. Terus teu batal tak kos kitu teu batal. Henteu, tapi lamun kieu mah ayo sia. Aya dua ieu. Kopi, susu, roti. Udah di dia aya tembakan pistol. Makan, kalau enggak makan gua bunuh lu. Gua tembak lu. Makan. Aja dijokot ku nyana makaleuneun. Pan eta mah ikhtiar nyokotna. Nah, eta mah batal tah. Tetep nyana nyokot ka dieu tah. Tapi lamun sabodonya na masih urang mah. Di bodohnya na geus didaharkeun ku urang. Urang na balem lamun cakap batal. Berarti maksud atuh. Mun calaka batal, ulah calaka dicarangapkeun ku nyana diwawalkeun, diasupkeun. Ai ka jero mah pantaman nerima atuh hese. Eta mah hese pan mungsar temen nerima. Ieu mah teu batal tah mah kitu. Batal sama, tapi lamun nyokot batal, calangap ge batal termasukna. Urang dipaksa titah jima jeung pamajikan. Atau zina, zina dipaksa ya urang kieu. Betul diomeh heula pasti teng. Ja asupan ai teu hayang mah moal man, moal udang teng. Ya, tapi lamun urang ngendut saeutik batal. Dia teu meunang ngendut. Aing ngaji kos kiamat sih. Dibejakeun salah teu dibejakeun salah. Geus kok kitu bae pate dituna. Asal ngendut bae saeutik ka dieu batal. Lamun henteu teh ngendut-ngendut nya na cewek ge sapodo ge. Batal kitu. Arebe aing ngaji jeung urang lembur kieu doang. Kos kitulah. Nomor katiluna shaim nu puasa. Nah, kuari nu wajib qada. Wajibu ma'al qada'i lisawmi al-kafaratul uzma wa ta'zir ala man afsada sawmahu fi ramadan yawman kamilan bijima'in tamin nasimin bihil sawm. Ya jelema ngahaja-haja bulan puasa jima jeung pamajikanana ingat bahwa dirina keur puasa taetanya na kudu mayar kafaratul uzma tur dipikeun ditazirnya na ka Lampung ka ditu. Kudu ai kafaratul uzma tenan kafaratul uzma teh itqu raqabatin mu'minatin meuli abid ngamerdekakeun abid anu mukmin. Ya Allah. Berat ada luar biasa lamun urang bulan puasa jima na iyalah bahayana pohara jasa kudu mayar kafaratul uzma. Di samping mayar kafaratul uzma oge kudu ditakzir diwirang atau dipicen dua marhalah. Cerita baheula mah dua marhalah hese balik ai kuari mah dua marhalah teh adalah babari ti Lampung ka dieu ge babari jasa. Nu kira-kiranya na isinin kana balik ka mana dipicen teh ngan ai cek di ditu kitu gitu mah Gitulah jadi sehingga deh bulan puasa mah ulah ngadeketan pemajikan heulangan nya lantaran ieu besi ai poho namun teu poho pan bahaya. Wajibu ma'al qada al-insak lisam fi sitati mawadi'a wajib disertai qada deui. Wajib imsak nya qada dina genep perkara hiji al-awalu fi Ramadan puasana di bulan Ramadan. Di lain bulan Ramadan sanajan nazar atawa kifarat tetep teu kudu. Nomor kaduana wajib qada jeung nuluykeun puasa. Ieu adalah bagi jelema tarik niat lailan fil fardhi ti pentingna henteu niat poho. Ieu pentingna poho teu niat beurangna tetep bae wajib ngalaksanakeun imsak statusna lain puasa wajib qada. Nomor katilu man tasahara ghanan baqa'al lail pabana khilaf. Nyana teh sahur neuleuh jam barang jam dewa 3:04 mantep ya kena sahur we neuleuh jam 3:04 ya beres sahur beres ka masjid teh pun beurang amat nya
Berang amat ya. Je, horenganan, horeng jemna is dead. Pae jemna tetep setengah opat ngebaget bae. Jadi nyana tadi teh sahur horenganan jam setengah genep. Atuh teh kudu imsak, status teu puasa wajib kodong. Mantek sing ade. Sing ade ke sahur tah, jamna bener-bener keuna lah. Ya, bener-bener keuna cas lah jamna, batuna beusi engke kos kitu tah. Jam 3 horenganan jam 5. Kudu nerapi disangka ku orang puting kene ternyata geus berang urang minum urang sahur berarti statusna urang teu puasa wajib imsak engke bulan Syawal wajib qada. Nomor kalimana laman bana lahu yaumus salasi syabanahu min Ramadan. Nyana teu puasa disangka ku nyana eta teh tanggal 30 bulan Syaban ternyata horeng geus tanggal 1 Ramadan dianggap punyanan can tanggal ternyata geus tanggal wajib manehna imsak tur qobo. Nomor kagenep alaman sabaqahu ma'ul balawah min mabadatin wa imsakin ngala wudu. Begitu wudu tarik teuing wuduna ka dieuna tah kan ka kemur teh ata ka kemur cukup bae kocek ulah kenceng teuing ieu mah kenceng jo ka jero ya ka jero tah kos budak leutik ngeueum bae kieu kunaon sia ngeueum lah inget pararana soreng nginum eta ulah kos kitu jadi urang ka irung pan sunah izin sakta ngintrak banyak mun urang wudu di bulan-bulan biasa di luar Ramadan sunah ku orang teh diinsert teh ditarik teh kena rapi kena bersih di bulan Ramadan mah teh sunah cukup kitu bae di luar bulan Ramadan mah kakemu sunah sebereng sunah di jero bulan Ramadan mah ulah teh mun katelanjuran lek ka jero batal puasana di samping batal puasana wajib diteruskeun bae engkena wajib qada. Pembatalan puasa, batal puasa biridatin ku sebab murtad, jelema puasa murtad batal. Wahidin, jelema puasa haid batal. Nipasin, jelema puasa nipas batal. Awiladatin, keur puasa anakan, ngajuru ngalahir batal. Keur puasa wajununin edan batal. Sanajan sakedeung jasa. Terpuasa igmain ayan batal. Terpuasa sakarin tak ada di mabok aja batal. Mabok batal. Ya, kailah sing harade puasana urang rapi. Disiapkan diri orang supaya puasa orang mantap sesuai jeung aturanana, sesuai jeung marentahna yakni diperintahna urang ku Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Latihan al-iftar fi Ramadan arba'atu anwa'in. Buka dina bulan Ramadan aya 4 macem. Hiji aya nu wajib bukana, teu meunang teu buka kudu buka bae. Hiji jelema nu haid, jelema nu nipas. Lamun awewe puasa jam 12 berang berbaik keluar getih wajib buka. Teu meunang diteruskeun puasa. Wajib buka. Temenang terus puasa temenang wajib buka. Bulan Ramadan ngalahirkan wajib buka. Jadi nomor kedua aya anu meunang doang puasa, anu meunang buka jaiz meunang doang kama fil musafir. Jelema berangkat ke Bandung sakadar jaiz. Ka Surabaya jaiz. Tangkilang ke Arab ge ka ditu ka Arab menang buka cenah moal buka masalah sakadar wenang hungkul kitu kene nu gering tapi kuat ieu teh lamun diteruskeun mah puasa aya kemenangan ruso jelema kurang sehat buka puasana teh naon ada terus bae lah masalah dikira-kira ku sorangan bae aya nu wala teu wajib nu teu meunang teu jaiz mana jelema nu edan kumaha nu edan bae teh mah nu edan ieu aya nu haram kaman akhara qada Ramadan mata makuni hatta baqal waqtu anu jelema boga qadaaneun 2 poe di bulan Ramadan nu itu eta teh datang ka Ramadan nu ieu bahaya mun can ka qadaan sebab hadis Kangjeng Nabi aya anu nganyatakeun sanajan dhaif andai kata
Ramadan itu can kakodoan datang ka Ramadan nu ieu ta eta teh kudu dibayarna sapoena teh eta hadara 1000 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engkekeun kodo teh eta bahaya jasa 1000 ya Allah ya Rabbi di hadis lain sanajan dhaif teu kudu dicakeun ku kula hadisna tinggal libe dina Syarah Irsyad ta eta teh aya anu nganyatakeun sapoe kuduna mayarna 30 poe ku gede-gedena dosa ngengke-engke puasa ngengke ke puasa teh gede jasa tah dosana aya deui nu urang mah kuari di mazhab urang nu boga kodoaneun taun kamari kuari encan kakodoan ku gede-gedena ganjaen non dosana tetep bae ari kodona mah hiji dan bayar fidyah mun 2 tahun tetep kodona mah hiji bae fidyahna bae nu ningkat 2 selanjutnya ngan tetep baik ancaman Kangjeng Nabi ku ngengke-ngengkena iyalah anu bakal diproses engke jaga di yaumul kiamah ulah ngengke andai kata aya jelema keur puasa kodo waktuna deui tanggal 28 Syaban nyana kodo tanggal 29 nyana jang kodo eta teh isukna kemudian tanggal 1 Ramadan deui waktu haram sama bukana sebab pun buka deui waktu teu menang teh mah wal fidyatu wa iqam non gitu aja mulifar arbaatun dan mayazamu fil qada wal fidyah wajib qada jeung fidyah 2 hiji al iftar li khaufin ala ghairihi buka lantaran ngarempanan batur eta mah nya wajib qada nya wajib fidyah aya awewe boga anak leutik nyusuan duh ieu teh karunya jasa lamun manehanana ieu puasa bae anak besi korban mangkaning rada kurang sehat anak teh meureunanan palaleun lah ieu mah demi anak dek nyusuan bae meunang teh kos kitu ngan engkena nya wajib qada nya wajib fidyah tak kos kitu atawa nu reuneuh demi anak ieu di dieu lamun puasa pan karunya besi teh sehat kaluarna moal puasa awewe reuneuh moal puasa ente naon ngan engkena wajib qada wajib iya asani ali permata kira qada imaim kani atayati Ramadan awasan ya mayazamu fihil qada dunal fidyah hiji mah qada doang teu kudu fidyah sahaye wa yasurul bayi maka mugban aleh jelema anu mugban aleh ayan eta mah nya wajib qada teu kudu fidyah ke di mana cager engke jaga Saliswa mayazamu fil fidyah dunal qada wajib fidyah tekudu qada saha sayhun kabirun aki-aki umur 90 tahun geus kuat lempang-lempang acan tapi aya lelempangan mah hayang we lempang teu kuat tapi amun anakna neuk ka mamana milu aing aki-aki teh kok kitu tolol mun anak neuk lempang nyetar mobilnya nah hayang milu tapi aya lempang mah geus kuateun puasa geus kuateun aya dahar mah gembul disitulah aki-aki jeung nini leuwih parah malah nini mah eta teh teu naon nyana teu puasa sapoe mayar fidyah saliter sapoe mayar fidyah saliter nah ieu nu dipermasalakeun dina ayat nu kamari ku urang diaji teh tahjilna kumaha tahjilul fidyah geus bae dibayar sakaligus bae 30 poin ya dibikeun geus kabeh ka fakir miskin abe unggal poe bebas teu kudu merede cek sawareh ulah cek sawareh mah teu naon sababna sebab can puguhnya na umurna datang ka 30 poe mantak ulah dibikeun kabeh ge beusi rugi urang merena kumaha mun 10 poe pae nya na 20 poe leuwih teuing eta beusi kitu doang ieu mah keur carita karapihanana dek diheulakeun we masalah dek ditungtut bae sapeta datang ka magrib dikeun masalah nah gitulah yang para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mereka hiji urang ngadoa ka Gusti Allah mudah-mudahan urang dibere kuat ku Gusti Allah ngalaksanakeun puasa bulan Ramadan